Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Hadirin kaum muslimin sadayana anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Ieu pangaosan diayakeun di nararagama pagulan Ramadan. Tapi kagunaanana sanes bekal Ramadan wungkul, bekal kanggo salalamina. Dauhan Allah dina Al-Qur'an nu dibaca bieu dina surat Al-Balad, saestuna ku kami teh geus dituduhkeun dua jalan anu lempeng tur badag. Cek Allah tangtuna ge saha bae jalma nu boga karep hayang papanggih bagja dunya akhirat beral gerang ngaraliwat kana dua jalan anu lempeng teh bari gede. Tapi sakitu ku kami geus dituduhkeun dua jalan lempeng lempanganeun manusia nu hayang bagja dunya akhirat teh dina kanyataanna nama falaqtahamal aqabah. Saeutik pisan nu daek ngaliwat ka dinya, lain teu percaya kana gedena, lain teu kabita ku lempengna, dumeh ieu jalan teh aqabah nanjak. Lengkapna ayat mah malah Allah tepi kananya. Da biasa Allah mah di mana aya persoalan anu penting dina eta ayat sok diselapan ku pertanyaan. Wa ma adraka mal aqabah. Naon dua jalan lempeng badag tapi nanjak teh di antawisna bae saur nu maha suci fakku raqabah. Sakitu mesti tuduhkeun dua jalan anu lempeng bari gede tapi dina kanyataanna nama hese neangan jelema nu daek ngaliwat ka dinya. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Naon atuh dua jalan anu lempeng gede tapi nanjak teh? Dangukeun ku sadayana di antawisna bae fakku raqabah. Ari harfiah nama harti fakku raqabah teh ngabebaskeun abid. Ari abid teh jelema persis cara urang runggunukna mangan martabatna leuwihina tinimbang embe. Ari hirupna abid teh baheula memeh Islam lahir, memeh Kangjeng Nabi dilantik jadi utusan Allah. Sabada Islam lahir hiji-hiji ku Nabi dimerdekakeun, ku Sayyidina Abu Bakar dimerdekakeun. Malah tepi ka jadi ibadah badag ngamerdekakeun abid teh. Tapang walurkeun kasadayana loba jelema nu can nyahoun Islam, majar teh urang Islam ngokojoan perabidan. Ngokojoan perbudakan. Pangwalurkeun kudu geus ngaos di dieu, lain Islam nu ngokojoan perabidan tapi urang jahiliyah baheula, malah justru sabada lahir Islam eta abid teh hiji-hiji ku Islam dimerdekakeun. Di antawisna sesa abid teh nyaeta nu munggaran nyuarakeun adzan rea Sayyidina Bilal. Adina wengi ieu simkuring rek nyoba-nyoba ngabahas fakku raqabah, nyaeta ngabebaskeun abid. Ari abid nama zaman kiwari geus teu aya kantun dongengna wungkul. Tapi ari bibit jeung hakikat nama saput modalna kira-kira masih kene aya. Malah kasimkuring aya nu nanya, nu negor naon maksudna pogo jali nyaritakeun abid, abidna ge geus eueuh dikieuna. Cek simkuring perabidan teh ekuivalen. Bahasa dengan nama sajajar sarupa jeung penjajahan.
lamun perabidan geus eueuh urang coba-coba nyaritakeun penjajahan sabab mulia jeung teu mulyana jelema teh iwalti ngabersihkeun diri tina tingkah laku perbudakan jeung penjajahan ulah daek diperbudak jeung ulah daek memperbudak cenah da penjajahan ge geus eueuh Inggris geus balik walana geus mulang kusim kuring dijawab deui kantenan we ari penjajahan nu ngarunggunuk mah geus eueuh di kieuna tapi ari modal nama aya keneh nyangsang tinggalin dina hate sararea naon nu nyangsang tinggalin dina hate sararea teh taya kajaba iwalti hawa nafsu dah hakikat nama walana jeung Inggris baheula ngajajah negara urang ge menjadi sabab pokok mamaranehana mangeran kana hawa nafsuna hirupna teh nuturkeun pangajak hawa nafsuna tepi ka martabat batur aya dina dampal suku manehanana kusabab kitu atuh urang hartikeun we heulaanan dina maksud nu ayeuna yen faku raqabah keur urang ayeuna mah urang ngabebaskeun diri urang sadaya tina perbudakan hawa nafsu hadirin kaum muslimin ari hawa nafsu ngabogaan watak nu mandiri hawa nafsu mah taya bedana lil ibarat kapuk nu ngapung katebak angin lamun angin datang hawa nafsu hiber kaluhur saluhur luhurna ngan lamun angin eureun kapuk pan turun ka handap cara kapuk datang angin kapuk hiber angin eureun kapuk turun di mana usum kapuk turun tara pilih bulu teu panca kaki sahabae nu balangah dikeunaan di entepan kiai ngalangkung mun balangah kapuk teu embungeun nyengkle dina sorban kiai jenderal ngaliwat kapuk teu sieunneun ditangkep nyengkle dina tak-tak jenderal mun jenderalna balangah komo kopral mayit digotong ka kuburan dek di ruang kapuk teu watireun ngeuneuk-ngeuneuk bujal mayit sahabae nu balangah kaentepan ku kapuk turun eta ciri nu mandiri hawa nafsu teh teu pilih bulu teu panca kaki sahabae bisa kaentepan nu mawi ku pangeran tepi ka dititip-titip di awas hawa nafsu cek Allah malah cek nanya kasim kuring lamun kitu sahabae pegojali nu sok dientepan diperbudak jeung dijajah ku hawa nafsu teh teu panca kaki teu pilih bulu tinu beunghar tepi ka nu miskin nah osok aya nu beunghar ditumpakan ku hawa nafsuna lain osok pang minumna naon rugina lamun nu beunghar ditumpakan ku hawa nafsuna rugi 12 kali kapan mata hayang beunghar ge hayang bungah dunya hayang bungah jeung akhirat nu beungharna muslim jeung mukmin mata rezeki dikumpul-kumpul teh hayang senang di dunya jeung di akhirat tah lamun nu beunghar geus ditumpakan ku hawa nafsu wayahna boro-boro ngarep kauntungan di akhirat jaga di alam dunya ge moal kapanggih teu tulus bungahna teh sabab kaburuti soledat nincak cangkang cau kabeungharan nu ditumpakan ku hawa nafsuna mun seuk nu beunghar hayang bungah dunya jeung akhirat babari ka bina-bina fakku raqabah paseaan heula hawa nafsuna ulah tepikeun kanumpakan kana rezeki nu dipibanda ku nu beunghar hiji ka nu kadua lamun nu beunghar mungkin ari mungkin teh bisa jadi osok bisa jadi tara lamun nu beunghar mungkin dijajah ku hawa nafsu ceuk nu nanya kumaha ari nu miskin osok dijajah ku hawa nafsu pangseringna naon rugina cilaka 17 kali ya mah rezeki teu pati aya lieu eueuh ragap teu aya bari di dunya teu papanggih jeung bunga nanu miskin bisa bunga di alam dunya kantenan we da bunga marata keur ka sararea kunaon ari nu miskin ngalaka bungahna penuh rezeki ku kamiskinanana da miskin ge alat keneh keur ngalaka bungahan asal tabah sabar jeung tawakal sanajan rezekina lieu eueuh ragap teu aya ge pasti bunga lamun nu miskin geus ditumpakan ku hawa nafsu mah moal tulus bungahna kaburiti soledat ningkat cangkang celah
bebaskeun kamiskinanana ulah diperbudak ditumpakan jeung diperabid ku hawa nafsu. Dua tilu lamun nu beunghar jeung nu miskin mungkin dijajah ku hawa nafsu ceuk nu nanya kumari jelema pinter osok dijajah ku hawa nafsu pangminungna sabab hawa nafsu teu isina nempo ilmu nu pinter. Naon rugina lamun nu pinter dijajah ku hawa nafsu? Hadirin kaum muslimin, sing uninga ari ilmu teh tugasna lir ibarat lampu, keur nyaangan dirina jeung keur nyaangan batur. Tah nu gede ilmu teh moal tulus, ilmuna teh boro-boro nyaangan batur, dirina ge moal kacaangan. Mun seug ilmuna ditumpahkan ku hawa nafsu. Lamun jadi jelema pinter hayang bungan babari fakku raqabah bebaskeun heula ilmuna ulah diperabid ulah diperbudak jeung ulah ditumpahkan ku hawa nafsu. Tilu ta opat lamun nu beunghar nu miskin nu pinter sok dijajah ku hawa nafsu kumaha Pak Ghazali ari jelema bodoh sok dijajah ku hawa nafsu panggetolna naon rugina wacilaka ieu mah ilmu teu pati aya rezeki teu nyampurkeun atuh bunga teh kabina-bina tarik lumpatna ninggalkeun jelema bodoh. Nah ari nu bodoh bisa bunga di alam dunya sakali deui bunga mah keur kasararea kan tenan we bisa mah asal eta nu bodohna teh alewoh tah moal tulus alewohna teh. Naon sabab kaburuti soledat nincak cangkang jauh kabodohan nu ditumpahkan ku hawa nafsuna. Mun diparengkeun jadi jelema bodoh hayang bunga baku raqabah bebaskeun heula kabodohanana ulah ditumpahkan ku hawa nafsu. Pan meureun pahili kadituna mah lain bodoh alewoh lamun ditumpahkan ku hawa nafsu mah jadi bodoh katotoloyo. Ilmu teu pati aya nanyakeun era dituduhkeun teu pati hayang mapatahan batur eueuh bikeunana ngan sirah we siga balon ngabeukehan unggal poe di mana campur jeung jelema ngarti teh cungak-cingek pura-pura ngarti padahal di mana ditanya teu ngarti naon-naon panti tajong 16 kali teh mah kade ulah embung nanyakeun boro-boro urang nabi nanyakeun ka Jibril jeung ka sahabatna mun teu uningan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Segala perkara teh tanyakeun ka ahlina lamun anjeun rumasa teu nyaho. Kabeh si horeng geuningan ibu nu beunghar nu miskin nu pinter jeung nu bodoh mungkin dijajah. Kumaha ari nu nyekel ka kawasan osok dieunteupan ku hawa nafsu kan tenan we. Naon rugina cilaka teh mah. Jaba cilaka dirina teh nyilakakeun batur pan kakawasaan teh keur mimpin batur ngarah naon ngarah ngatur bari adil tah moal tulus adilna teh sabab kaburuti soledat nincak kangkang cau kakawasaan nu ditumpahkan ku hawa nafsuna mun nu kawasa hayang adil babari fakku raqabah bebaskeun kakawasaanana tina perbudakan hawa nafsu. Nya iwati kadinya urang mah teu ngabebaskeun abdi geus eueuh sesana ayeuna nyingkirkeun penjajahan da mana runggunukna iwati modalna anu kudu disikat teh naon tah hawa nafsu itu paingan ku Allah tapi ka disebutkeun dina aroaita manit tawga ilahahu hawahu cek Allah geus nyaho maneh geus nempo dawuhan Allah jelema nu mangeran kana hawa nafsuna nu hirupna nuturkeun petuduh hawa nafsuna geus nyaho balukarna di alam dunya komo di akhirat tepi ka pertanyaan ti Allah lagi cilaka mun hawa nafsu jadi pangeran hirupna nuturkeun kana hawa nafsu tanu dikapayunkeun ku sim kuring dieu teh bisa jadi kaum muslimin percaya bisa jadi teu percaya da buku karek dongeng jeung kira-kira meureunnya lamun teu dibuktikeun mah hese percayana komo ari ngaji di kota lamun aya mubalik ngaji ngadongengkeun naon bae tapi teu aya buktina eta teh ku budak urang mah disebutna teu ilmiah teh ku budak urang
ayeuna mah teu sagala pan kudu ilmiah bae artina ilmiah teh kudu kaharti ku akal. Da di kota mah mun payunan barudak ora nyaritakeun yen engke teh tas paeh teh bakal hirup deui teu percayaeun teh ari can ngajaran paeh kudu dicoba bae ayeuna mah mun ceuk urang teh itu uyah teh asin teu percaya ari can diletakna atawa ceuk ibu teh tah ieu teh anak abdi teh itu parawan teu percaya ari can dicoba mah nu mantap loba percobaan parawan ge ayeuna teh di kota mah duka hari ini dia ngaji gitu dia gitu moal dia mau moal insyaallah ayeuna mah ditantang ku Allah geus nyaho aranjeun kabeh jelema nu ti kajong lantaran mangeran kana hawa nafsuna teu bika kitu kusim kuring diborehtekeun bil nu beunghar teu terus bungahna nu miskinnya kitu deui nu bodoh jeung nu pinter sarua cilakana mun mangeran kana hawa nafsu. Kapaksa atuh ayeuna mah urang buktikeun Bandungan kusadayana bukti ya jelema-jelema nu mangeran kana hawa nafsuna boro-boro miskin beunghar ge teu tulus bungahna urang buktikeun ya di mana pokok jali buktina na aya jelema nu beunghar teu tulus bungahna nu miskin nu bodoh jeung nu pinter teu tulus bungahna lantaran diperbudak ku hawa nafsu sanes aya seueur di mana di Ciminyi ge geura ieu saha jelemana da Agung Pangampura ibu teu wantun pribados nuduhkeunana nah aya mau balik sieun lain sieun ngajenan kana watekna sanes urang Ciminyi sanes urang Cimahi ngungkul watek urang timur pada umumna khususna urang Indonesia alus perasaan cara awewe ari nu alus perasaan teh gampang katoel ati gampang kasiku di mana kasiku sok gampang cudekan anu geus kasiku mah kasiku ati boro-boro perkara anu salah nu bener ge sok jadi salah grapek bapak menegur pamajikan teu make ukuran pajangilek panghadena teh cimata biji goreng patutna mah bisa minta dianterkeun ka lebeh ngemawi hampura sing kuring teu bisa ngabuktikeun ku contoh-contoh di dieu urang contohkeun wae urang nagara batur urang buktikeun nagara batur karena ati teu gampang kasinggung sarua ari gampang kasingan ngarah teu kadengieun we nu meureudina mah mangga mah urang buktikeun nu beunghar teu tulus bungahna pribados kapungkur kungsi minsak ka negeri dengan gok weh di hiji tempat amprok jeung hiji profesor ditanya kusim kuring ceng teh profesor teh aya naon maksud bet aya di dieu tas di mana rek ka mana manehanana ngajawab kuring teh dina raraga ngurilingan alam dunya kusim kuring diheureyan ceng teh na make dikurilingan na teu nyaho legana cek manehanana kuring teh ditugaskeun ku konvensi di negeri kuring sabab anyar-anyar ieu tas diayakeun konvensi kamanusiaan ari nu jadi sabab bangsa kuring ayeuna keur kaentupan ku panyakit nu susah diubaranana nyaeta panyakit tegang urat saraf cek naon rugina ari urat saraf mantong manehna ngajawab nyaeta balukarna teh teu bisa sare ti peuting buncelik ti beurang molotot angin lamun hayang sare kudu dibantuan ku ubar ari ngadahar ubar terus-terusan teh kapan lain jadi ubar malah jadi penyakit nya kapaksa diayakeun konferensi ku konferensi ditugaskeun kuring supaya neangan ubar ceng teh eta tapi ka konferensi kitu tina masalah penyakit tu bisa sare da galibna di negeri kuring mah nu hese sare teh jelema nu gede teh susahna anak pinter rek diasukeun ka sakola duit eueuh pan hese sare urang kampung sawah boga mayar bimas hese pan hese sare boga anak geus 30 tahun umurna teu goreng-goreng teuing tapi can aya nu salolola can nyampeurkeun pan hese sare ceng teh ari urang Amerika jelema teh sarusah kabeh ku manehanana dijawab ceuk manehanana da di lemur kuring mah eueuh bangsa cau
cukup dahar cukup pangan cenah tuh make teu bisa sare aya sabar urang eta teh jeung naon sababna manehna ngajawab di lemur kuring teh jelema keur tamplok bacoteun bahasa Sunda baheula mah gede teuing tanagana dipake ngorehan kahirupan jeung kasenangan alam dunya poho teuing dina kahirupan keur mudag-mudag kauntungan akhirat tanaga teh ngorehan rezeki we beurang jeung peuting teh malah mun loba teh nyaritakeun agama teh dianggap ngahalangan kana rezeki nu dek dipimilit tong mineng teuing nyaritakeun agama nu penting mah hakaneun we bungkus kulit eusi peujit jeung sarangka si eta ceng teh eta aya sabaraha urang jelema nu teu bisa sare cenah saeutik dina tahun 70 mah teuing benar teuing dengan ngobrol we simpuring dina tahun 70 mah anu katalungtik teh karek aya 7 juta jelema nu teu bisa sare tengkena teh diubaran beak dengkak malah tapi namahan lain kager kalah namahan dina tahun 75 mah kahitung aya 13 juta jelema kadieuna mah ditalungtik deui jadi 18 juta jelema ceng teh eta profesor tepi ka nyaho jelema teu sararena diintip unggal nu kerek cenah ulah nyangka kitu pan kuring teh profesor teh babari kacida keur nalungtik nu teu sare mah di Amerika dina sakali waktu diayakeun rahasia serentak terhadap apotek-apotek rot apotek dirahsia ternyata apotek di seluruh Amerika dina waktu harita tahun 70 dina sapeutingna meakeun obat tidur nu ngaranna nominal teh nu valium teh nu librium teh dina sapeuting tahun 70 beak 7 juta tablet dina tahun 75 beak 13 juta tablet kadieuna mah tepi ka beak sapeuting 18 juta tablet piraku ari dipikeun kawalungan mah iwal ti didalahan dumasar kana hasil panalungtikan dianggap berbahaya atuh kapaksa anu palinter ngayakeun konferensi kumaha ngungkulan eta kejadian kasimpulan konferensi iwal ti kudu diubaran ceuk manehanana kuring nu ditugaskeunana malah mun aya waktu bari duitnya sama dek terus ke Indonesia cente nanyar ubar ke Indonesia teu kaliruk mah nyari jawer kotok mah jeung panglai jari ngau teu kudu meuli di lemur kuring da biasana jelema nu baroga duit di lemur kuring ari dek neangan obat nu mujarab mah sok ka negeri anjeun ari ieu anjeun dek ngala obat ka lemur kuring nah teu kaliruk mah cek manehanana da kuring mah lain rek neangan ubar lahir tapi rek neangan ubar batin da eta panyakit teh nyokok jeung ngamuara tina pasualan eusi hate cintena make nyaho butan batin na di lemur anjeun eueuh kabatinan cenah gereyak di lemur kuring ge kabatinan ngan dipeke ubar teh teu daekeun mampu nya kuring maca dina buku karangan ulama Indonesia tadi dia nya pentingna tablet teh nya rek tulisan rek tulisan rek kaset rek radio si horeng aya nu maca di negeri batur tina buku karangan ulama Indonesia nu geus ditarjamakeun kana bahasa Inggris dina eta buku ditetelakeun ubar susah ubar bungah ubar beunghar ubar miskin ubar hirup jeung ubar paeh taya kajaba iwal ti salat tah kuring teh dek datang ke Indonesia dek survei tentang salat dek naliti salat lamun di Indonesia loba salat kuring rek ngaimpor salat ke Amerika keur ubar kontan harita kucing kuring disentak ti silaing marajeun salat keur ubar ada rencangan Noel kasih kuring cenah ulah kitu Pak Gojali bisi kahartieun cenah nu mataku bahasa Sunda ge ngarah teu ngartieun cenah nya boting da eta teh profesor bisi nyahoeun kana hate Pak Gojali cenah boro-boro profesor nabi ge teu nyahoeun kana hate jelema ari teu dibere nyaho ku pangeran mah cenah mojeuna we Pak Gojali si eta mah teu dek nyen ubar ku salat ge da candi sunatan-sunatan acan
kapan Pak Ghazali ge minang nyen ubar ku salat ceng teh iraha kami nyen ubar ku salat cenah geuning sok nyetol tahajud jeung salat duha ari hutangna keur gede mah ceng teh nya ari nya mah nya pandi ge kitu lin asarapat ka pangeran teh ari keur kasusahna gede mah coplok we susahna boro-boro duha jeung tahajud lohor ge mi HP ka insurna obat tabu rezeki bro di juru bro di pantok mun nini angkat ke luar negerinya nini ya entong mau ke jengjor ke Amerika ke Eropa mun teh kadinya ka negara deukeut ka Singapura dak beak umur mun neangan genteng di Singapura imah beton kabeh para naik imahna ge 70 tingkat 15 tingkat lain cara di Cimini segede peureup teu pati aya bangsat sepeda jeung bangsat sepatu teh rezeki mah bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah tapi hirupna teh lain bunga kalah kasusan mata krabong ge ka dieu geuningan loba nu make celana rubah grabig nya sok ditalulutan ku budak urang geuning nya marukan eta teh kitu teh pantes beureun cek urang bunga aja ka dieu teh ngabebaskeun hate hayang bunga tapi teu bunga wae nu jadi sababna teh naon teh nya mun sumber bunga marukan lain dina kariduan Gusti Allah marukan bunga teh aya dina duit dina ilmu dina pangkat marukan nanti duitna dibikeun tapi bungana dicabut pan cilaka piraku sugan teh jadi bukti tanu beunghar teu tulus bungahna lantaran pangeran kana hawa nafsuna dibeakeun tanaga jeung pikiran dek ngorehan sagala pangabutuh di alam dunya teu hayang wawuh jeung pangabutuh di akhirat nu bakal datang Amerika teh eta teh cek Kangjeng Nabi nyimpang simkuring ieu aya keterangan ibu lamun resep nyaritakeun kasalahan batur tapi sok nyumputkeun kasalahan sorangan eta teh moal didenge doana ku pangeran naudzubillah hug urang bieu tos nyaritakeun kasalahan batur hariwang teuing teu didenge doa urang hug rek bulan puasa sieun tinimang teu didenge doa urang teu didenge ku pangeran mah urang caritakeun kasalahan urangnya ayeuna mah urang caritakeun we lah hariwang kapan cok Pak Ghazali bisi kasinggung urang Indonesia mah moal ayeuna da geus loba batur moal era moal kasinggung da hitut sok era teh lamun sorangan jebur hitut sorangan dina tengah jelema loba era ari loba batur mah datut ada era hadirin kaum muslimin di Indonesia ya digirang heula ti Batawi bieu mah di Amerika ya nama di Indonesia da aya di urang ge jelema nu diperbudak ku hawa nafsu malah meureun kokojona mah nu hadir di dieu ayeuna meureun ngan digirang heula di Batawi kan tos simkuring maca dina surat kabar baheula teuing nya teuing henteu ngan eta mah mun simkuring mun batur bohong komo simkuring dina surat kabar bare itu ditulis para sarjana di Jakarta kungsi ngayakeun panalungtikan populasi nanti ditujukeun ka kaum ibu ngan umurna ti 9 tahun ka 15 tahun ka gadis-gadis Jakarta teh nu sok caralikna di restoran-restoran sareng di hotel-hotel teh naon jenenganna teh geuningan ngomong ke tustes kitu teh eta tustes teh hasil panalungtikan nuduhkeun bukti yen para hostes di Jakarta cenah harita kaentepan ku panyakit anu sami seperti tadi hese sare nu hese sare teh 80% sedengkeun hasil panalungtikan harita jumlah neng nu garilis di Jakarta nu diselidiki teh sadayana aya 10.000 jadi sakurang-kurangna ge 8.000 hese sare teu bisa kulem angin kedah nganggo obat eta Pak Ghazali pangna teu biasa rena teu ka sewa imah atawa teu ka beuli pakaian numutkeun hasil panalungtikan lain tina masalah dahar sabab mun urang pagede-gede duit jeung anjeunna urang teu tai kukuna simkuring we simkuring tong nyontokeun batur ngala ilmu teh ti umur 7 tahun masantrenna 6 tahun
di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi 2 kali, kurang lebih 20 tahun simkuring ngalah ilmu. Kurang lebih. Tak ayeuna ngalah duit simkuring tina hasil ngajual ilmu. Nya dawuh dijualan simkuring mah ibarat ilmu. Tina ladang ngajual ilmu, boh tinu diborongkeun termasuk tinu diecerkeun. Datara lebih ti 300.000 sabulan. Ari neng nu di Jakarta nu diselidiki ku para sarjana teh 300.000 mah nu diajar. Gajihna teh. Nanti mana sakolana jeung naon gawena Pak Jali enteng ka bina-bina asal kersa angka. Dek naon gawe teu pira dititah mayunan tamu. Tamu mana nu galade duit ngan pedah sirahna pabaliut tinu ku kabingung. Sing harapan ajak ngobrol sing tepi ka leungit susahna diganti ku bunga. Sakitu. Ngan pedah di mana tamuna cuat ciwit ulah diganggu antep sakahayangna. Sakitu teu pira. Abis bulan cokot duit 300.000. Malah lamun kemana ngarasa bunga mah teu asa-asa meresen teh 50.000 salawerebu. Mun dihitung duitna ku urang salawerebu we saisuk-isuk pamersen duit tiis nu narimana teu kudu make kwitansi. Salawerebu we pan sabulan geus 750.000. Kita mah ku gaji tetepna 300.000 pan 1 juta leuwih sabulan. Gaji saha siga kitu? Dek meuli naon pek dek mencit meri sabaraha karama saisuk-isuk. Mal beak. Raksukanna wungkul hasil penyelidikan harita buka teuing ayeuna mah. Buating saudara mang ayeuna mah bareto. Raksukanna wungkul sapangadeg harga harita 100.000. Da balanyana ge lain ka Majalaya tuh. Atawa ka Banyaran, Singapura pang dekeutna teh, ka Jepang, ka Hong Kong. Ari ngangona karena leuwih ti 2-3 kali make. Beda jeung urang, pan urang mah 15 tahun ka tukang urut kawin teh ayeuna dipake keneh kana onangan. Ieu mah 3 kali make disimpen. Sapatuna wungkul sapatu 80.000. Da Perancis atuh. Pan urang mah paling meuli salebaran sakali. Bari makena teh tepi ka dengdek urang. Lain di Perancis balanyana ge Cibaduyut paling. Keur budak we lebaran. Bapak nama cukup we 5 lebaran sekali. Watir ini kelikeun ka di keur lempang teh jingklek nyata ada sapatu dengdek. Atuh kudu nyeri ati, udah urang ge lain teh apal sapatu nu hade dan nu kudu nyeri ati mah lain eta. Itu mah mojeuna bunga-bunga di alam dunia nu kudu nyeri ati mah urang mah dunya teu pati kabagian akhirat wallahu a'lam adi siga kieu lakuna mah. Itu mah alus-alus baju jeung sapatu bari duit 1 juta. Pan urang mah ari teu meres kesang mah hese dahar. Nya aya dina dampal sampean anjeunna nanana di akhirat kudu saibah jeung Abu Jahal ka bina-bina tah. Minyak seungitna wungkul 5 cc 50.000. Sakecret ke 10.000. Beda jeung urang, pan urang mah panghadena teh air mata duyung. Nu seungitna teh dilanceuk jeung nu di astana teh ya. Ari kudu dicaritakeun mah. Geuning ari aya gadis ngaliwat teh saleber puringkat bulbuluk. Ulah nyeri deui da urang nya nyaho ka nu mahal. Dan nu kudu dipikeun nyeri mah Gusti abdi teh minyak nu kabeuli adi lanceuk jeung paragi mayit. Di akhirat kudu saimah jeung Firaun ladang tina abdi nu kang nongong ka pangeran. Ari neng nu diselidiki di Jakarta mah mojeuna akhirat teu kabagian ge dunya-dunya seueuh. Ari urang pan teu dunya teu akhirat. Eta nu kudu nyeri mah. Ibu haram sampeanana nincak tanah hari teu perlu mah. Jurut tina mobil teh di hamparan ku karpet sanes karpet siga kieu. Karpet nu urang can nempo-nempo acan teh awe. Dijaga sagalana ge. Di luhur sausap rambut ti handap saibas dampal teh malah dampal sampeana ge teu ka ngenyot siga lapis. Meureun katanya. Ngenyot siga lapis beda jeung sampean ibu gerepek tingali pan siga diobras deui ibu. Heul. Kabina-bina ka pangeran teh. Lamun ditonbutik di wiji-wiji nuduhkeun bukti yen susah sarena teh geuningan lain eueuh sandang, eueuh pangan, eueuh papan sagala ge aya. Naon atuh? Wallahu a'lam.
ngan ari nu katingali malah hiriahna mindahkeun waktu beurang dijieun peuting dijieun beurang rek naon gawe ngalah duit menang duit mah 1 juta leuwih sabulan keur naon loba ting duit ngarah senang hirup di alam dunya senang hirupna sakahayang bisa dibeli ngarah naon senang hirup ngarah potong ijeun kabungahan di dunya menang bungahna boro-boro kabungah nu can dibikeun ku pangeran bunga sare nu geus dibikeun ku pangeran nu teu kudu dibeli teh dicabut deui keur naon gitunya tidak usugan teh jadi bukti deui bae eta nu dieu anu ku pangeran ditaroskeun tadi teh aroaita manit tahoza ilahahu hawa dua kabuktina di Batawi ayeuna mah saudara mah muga-muga sing damang bari menang hidayah jeung taufik Allah Rabbul Alamin. Jakarta teh mah kakara ngoloyong ka Bandung ieu mah. Nya ngewa mah kontinusna ge ti Amerika contohna teh. Terus ka Batawi, amak urang Jakarta kan. Kakara ka Bandung, ti Bandung ka Cimindi ka dia. Jauh-jauh imam batur saya masih kuring we. Da hawa nafsu mah kana naon bae untukna teh atuh. Licik si eta mah. Licik. Pribados langsung biasa we usaha balik jam 2. Dongkap ka rompok cek biangna budak. Pak ulah ka mana-mana ke jam 5. Cenah moal na aya naon? Ondangan tetangga. Cenah hayu atuh jam 5 mah ayeuna karek jam 2 pek kami dek istirahat heula. Atuh cek manehna mah enggak bapak mah istirahat heula abdi mah dek dangdan heula cenah sing boga pikir atuh hari ini jam 5 dangdan jam 3 teuing mah cenah malah bapak nu cek batur kiai kudu ngarti sing nyaho kana watak awewe pan awewe mah panggancangna dangdan teh 2 jam teh tingkat nini-nini teh teh dilawan ibu da teu haram sing dangdan saminggu ge pek bae ngan sim kuring ngagepeg teh hariwang teuing sieun ku hayam rek molongokeun panto sieun dijajah ku hawa nafsu tapi mereka sempetan keur nyengcle hawa nafsu ngan ari ditegor kontan da boga ari istri mah beda deui acing teh keur engke dek dipapatahan ini da teu daek atuh sare teh kelentrong itu kelentreng ieu nya kapaksa dilongok ka dapur ari pek teh beungeut teh baru ieu ka dieu teh cenah kunaon eta teh ibu teh tepi ka kitu beungeut wah cenah susah boga salagi kanu ngarti mah sok hayang nyaho kana rahasia awewe kapan abdi teh tas kursus kecantikan tradisional cek ahli kecantikan tradisional lamun umur geus 30 tahun kaluhur hayang katempo siga budak ora diseupan sakedeung cenah mun dikulud atuh goler terus dikipas terus buka ada saina teh make dus des kitu geuningan cuci ka dieu piceun ku kapas setengah jam atau dielak saprapat jam las saulas budak teh da budak ayeuna mah geuning aya 7 likur lapisna nya eta we da ti jam 3 tepi ka jam 5 teh dandanna karek anggeus sapotong kaluhur ka anak can dinaon-naon cek pribados bu geus jam 4 itu buru-buru geura salat ayeuna ngewa pamajikan kiai poho kana salat komo pamajikan garong cenah da teh hilap itu tadi ge na kunaon atuh nya na kumaha wuduna kawas di arpah kapan itu cai da abdi ge apa ini teh cai jeung loba ngan bapak sing ngarti pan itu pagawean 2 jam coba entong make jeung dikarek salat ku jelema ibu dikarek nu dianggap sunat bari ikhtilaf mun teh mah aya nu resep marhaba pan ya aya nu resep marhaba dikarek marhaba we tidak ku teu bae ku jelema dikarek salat mah ku bedak euleun apa malah loba teh di kampung lain di kota ieu di kampung panganten teh da ti subuh teh ka magrib teh salat da di kampung sineuten we dina kursi kawasna dorakanna teh sarua meureun jeung saindungna jeung bapana katutung kadangdanana meureun rapi-rapi sineuten we di dinya ari ganti baju mah jeung samping meuni sajam sakali di basuhan mararaina henteu dilarang salat mah eureun ku bedak hawa nafsu kan ngalarang mah tumpak kana bedak leuwih pun culik ibu
biangna budak di rorompuh. Kenapa dumen abdi pamajikan kiai bari mukminat teh jeung muslimat teh na teu meunang make wedak nu kanal siga kieu cek sim kuring boro-boro teu meunang rek bae mesin 100 rangkep ge malah bisi ngarasa kurang geulis tembok sekalian cenana kumaha atuh wuduna tadi pelbah dia Islam teh nitah bodoh nama tak naon lamun memeh di wedak tadi wudu sing pantes peupeurieun hate ancelong-ancelongan keur salat teh atuh bentuk-bentuk lahirna sing siga reketek wudu las diwedakan plot lipstick 7 kilo rap mukena nu bersih semprot ku parfum mutik Prancis teh pantakbir lagi mun karasa agungna Allah teh Allahu Akbar kabantuan ku bentuk lahirna ieu mah ari dek nyaba siga toko pinah kan ari dek sujud ka pangeran buuk pabaliut siga tapak diadu orai mukena 7 mulut bari tilurna geus harideung pinu ku cimeuting bari jeung jantur tur bolong dina pelebah cangkengna anak takbiratul ihram teh ngangkatkeun leungeun datang angin pan persis meri nu tas ngajuru bau teh kade bisi salah tafsir majar Islam nyarek di wedak masing 100 rangkep ge tapi Islam teu nitah bodoh awas hawa nafsu bisi tumpak kana wedak cek urang cimili teh untung abdi mah moal dijajah ku hawa nafsu lain urang Amerika lain hostess di Jakarta lain istri pagojali di bumina nu kajajah ku wedak teh harita lain abdi mah teu pira tukang tani tukang macul waspada hawa nafsu teu mumin nyengclek dina gelung pacul da teu saeutik belum nu dicarek salat ku pacul halodo panjang giridig ka kebon atawa ka sawah habek macul da boro-boro batul awakna geus teu dihargaan da sono kana cai nu karek datang dicarek ku pamajikan teh kalau buncelik cek pamajikan lah bapakna itu jumaah cek kami ke lain salasa sia ingat geus bedug dawuh geuning buru-buru geura jumaah salat melain ku bedug ku adan ke kagok 2 pancongan deui geus adan datang kami dek salat gorowok adan bapakna itu geus adan geuningan nangtung nama lain ku adan ku qomat di mana geus qomati shalah kakara kami nangtung ke 2 pancongan deui bapakna ginian rumahna ge geus purung malah geus menang sarakaat masbok teh jadi sia nuturkeun we ngeusan geuning bapakna jumahna ge tenang naon ceuk kiai ge asa leuwih ti 3 kali we ada sekali salat lohor we nya buru-buru geura lohor geuning jam 2 ari sia 3 kurang saperapat ge aya keneh loh bapakna geuning geus asar we ti mah keneh ge geus niat di jama kan kagok beak bapana asarna ge ari maneh cerewet teuing pan isu ti asar teh aya deui kada teu tinggalin sapoe mah dicarek salat ku gelung pacul na mulia mana pacul jeung jelema coba pacul di sawah urang mah disuguhan ku pamajikan tabu 8 si dengdang dina galong pacul mah teu ngilu dahar urang balik pacul mulih urang mandi pacul siram urang mah ku sabur pacul mah ku jarami masrokanana ge mulia mana da mulia jelema urang mah dikosrokan ku leungeun datar aya jelema nu mah pacul ku leungeun pan ku suku digesrekna ge urang balik pacul mantok urang mah disadiakeun kasur ku pamajikan meunang nyeprean keur istirahat ari pacul sok ngilu sare kana pangkuleman eueuh dongeng na iwal ticek nu bogana teh dagoan ku maneh di leuit atawa di kandang domba digantungkeun we pacul dahina pacul mah nu nyeri ati mah isuk pacul nu hina teh diangkat jadi pangeran hirupna kumaha pacul cek pacul tong salat mangga cek pacul tong puasa mangga cek setir mobil tong puasa tadi dia liurna jelema malah kantos sing kuring waktos bade kacililin tumpak mobil atau supirna keresan teu saung panginten di lagadar nyokot rokok kansas punten we cenah cep bapa mah ieu teh puasa ieu tong kasim kuring mah teu nitah puasa da Allah punten mah ka Allah we cenah ulah kitu da bapa ge baheula mah tukang puasa ngan ayeuna we kadienakeun bapa tinggal sekolah eureun teh nyata kulantaran loba anak urusan teu kaparaban iwal ti bapa kudu usaha nyekel setir kitena tuh mang ari bareto mang keur ngora can pati usum ibadah getol ari geus kolot eureun cenah lain hayang eureun mang teh ngan beak waktu we kulantaran anak loba urusan mang teh ari pensiun can usum baheula
gajihna teu pati cukup iwati ku jalan kieu diantep ku pribadosna katingali cingeutna ge cingeut teu ngerti ngan terus manehna ngobrol wae untung cenah jang barudak ayeuna mah hirup ayeuna mah dina alam merdeka segala bebas pokna ayeuna mah ngaji bebas salat bebas ka Mekah pulang anting unggal poe ge jig teh teuing Quran dikorehan tapi ka jerona kana sikina dibukaan baheula mah zaman walana jang hese ngaji hese salat hese puasa cete nah mang baheula teh negara urang teh dijajah pura-pura bodoh sing kuring ujang mah teu apal mang mah baheula zaman walana nu mah taku mang mah walana teh di podaran cete geus mang maehan walana dina tuur mang mah mencitna ge cete nah mang walana pan jelema make disiksa kitu ku mang ujang beuteung hartos pokna kapan cuk agama ge kitu nu ngahalangan kana kemerdekaan batur usir di negeri urang baheula mah hese salat hese puasa jang ku situtungit eta teh pokna jadi kitu mang nu mataku mang dipaehan ge jadi nya mang mah jago nya teu eleh ku walana tujuh-turunan moal eleh hanya kawe mang mah ku walana teu eleh ari ku setir mobil eleh cenah eleh pelebah manehna mang pancen mang baheula mah hese salat hese puasa hese dagang hese tani dihalangan ku walana cacat jelema diusir ari ayeuna mang teu bisa puasa teh lantaran nyekel setir naon bedana setir jeung walana teu cacat jelema diusir nah setirna teu dipotongkeun bari kuda-kuda di mana ge sing ngalontok cenah jangna mang ulah maraban anak pamajikan usaha jadi supir cenah boro-boro jadi supir dek minum oli 7 drum ge ngan Islam teu nitah podo jeung nyarek nyiksa diri nama tak naon usum salat tinggalkeun setir usum puasa kosongkeun beuteung da teu nitah unggal poe teu bira sabulan dina sataun pan keur kauntungan emang menang hidayah taufik meureun da ngabarebei ci satana teh nya cenah jang emang teh ari encep teh jadi encep anu nyebutna teh encep teh cenah di mana ngaos teh bisa teh nyawa mang kuring teh kiai teh kitu cenah hawa nafsu kasaha bae bisa untuk tetulus bungahna teh ku hawa nafsu kumaha tuh pokoknya jahili ari geus kitu hawa nafsu teh dianjurkeun kuno maha suci malah dikokojoan ku nabi kudu diperangan dipaseaan malah nabi teu pikang ngadawu pan merangan hawa nafsu mah jihad pang bedegul-bedegul merangan walana disebutna ge jihad leutik nabi perang di Uhud sakitu rongkahna jeung di Badar rongkah ka bina-bina disebutna ge perang leutik perang pang badat-badatna mah masean hawa nafsu kudu dipasean kumaha pokok jali pasean ngan wayahna ulah dipaehan sok loba jelema nu salah pokoknya hayu urang ibadah puasa ieu puasa teh urang maehan hawa nafsu kaliru teh ulah dipaehan nafsu mah kudu aya di jelema sabab lu jelema leungit nafsuna tinggal panca kaki we tapi kumaha ka mayit aya hargana sate ibadah lamun aya nafsuna ngan nafsuna diperangan dijinatkeun dipengkolkeun ti kenca ka katuhu disetir tina goreng kana hade kudu aya nafsu aya sate bobot ibadat lantaran aya nafsuna nu matak salat tahajud leuwih gede darajatna tinimbang salat sunat sejenna ge atuh puguh gede paseana ge jeung hawa nafsu udang tengah seuting geura mangga keur sarengeunah pamajikan aya pangabutuh urangnya kitu tatangga aya nu paeh ngadadak pan tidak kudu keluar ti imah make kudu wudu di sumur nu di luar teh tapi pasea jeung kampungna pasea jeung kasieuna mundek mere pasea jeung koretna nya kakara nilaina gede jadi nafsuna mah aya ngan pedah di paseaan kakara ibadahna berbobot jadi nafsu ulah dipaehan tapi kudu diperangan diringkus geus diringkus dijinakeun dipengkolkeun ti kenca ka katuhu tina goreng kana hade tina koret kana bager tina kedul kana daean dasar sarua ari capena mah itu teh masih nafsu jeung nganteur nafsu teh sarua kabeh di alam dunya mah ulun capek ngalakukeun goreng jeung hade ge ulun teu capek kabeh ge capek sing guling sing ngobrol jeung copet cintik murenjang ngeunah jadi copet mah aduh den abot capek jadi copet mah cintik kuring mah capek dagang malah ngalan duit wah den abot jadi copet pokoknya nah kumaha capek jadi copet teh
Kan itu ka dieu panon kudu jaring khas deh komo beunang ku polisi mah babak belur awak teh. Cek capek nyopet teh luar biasa capekna ge cicing kuring dagang capek nyopet capek mending dagang ari sarua capek nama. Dan itu salat ge jelema ada capek nang ketur magrib teh gerak teh. Nang ketur capek salat capek mending salat. Latur make biaya kawin make biaya mending kawin. Coba. Enggak we. Anu jelema mun digawe ngalamun beda capek ngalamun ge malah batin tambah tekanan psikologis kamu. Ngalamun capek digawe capek mending digawe. Capek kabeh di alam dunya ku sabab kitu kagok sarua capek nama engkol hawa nafsuna tikeun sakakatu tina kedul kana daek tina koret kana batu. Kunaon pagojali masehanan? Boro-boro urang nu geus dilatih ku Kangjeng Nabi ti baheula lewat para ahli warisna. Betacak urang Amerika ayeuna geus neangan salat jeung puasa manehna keur survei ayeuna para sarjanana. Ku ieu lain di lemah teh diubaran penyakit zaman riwari mah iwatikum rabb ka Allah. Ku salat komo urang geus apal ti baheula. Kabeh ibadah Islam ngandung akibat ngebogaan efek sampingan keur ngaringkus hawa nafsu nawaitu nama lillahi ta'ala. Urang puasa teh ulah diniatan rek maehan rek merangan hawa nafsu. Naon sawabna puasa dititah ka Allah. Nama kinurut ka Allah sabab abdi dundungan ka Allah. Allah mengadamel abdi Gusti, abdi cicing di bumi jeung langit kagungan Allah. Allah minta puasa keur kauntungan abdi. Abdi yakin ieu perintah Allah. Ibadah ngaranna. Kumaha dituna di mana kumaula ka Allah dibere untung. Naon untungna? Hawa nafsu jadi lungse. Ka hartos ya. Ku puasa di umbaranana teh hawa nafsu. Capek gini pagojali itu mah boro-boro cek urang da cek Allah ge beurang. Eta jalan anu nanya ke maehan merangan ngabebaskeun diri tina perabidan bentuk lahir, ngabebaskeun diri bari ngabebaskeun batur tina perabidan bentuk batin. Lamun teu kitu cek Allah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha makrabah. Mun teh mah cek ibu jeung cek bapak teh da ku abdi mah pantas ngajengje hawa nafsu teh ku puasa jeung ku salat teh lunas nafsu abdi mah teu kaci teh lamun can dibuktikeun kumaha buktina jauh Quran saterusna au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah. Mun bener hawa nafsu nu aya di urang geus lungse diringkus ku salat jeung ku puasa kada aya buktina wayahna rarentuh budak nu teu boga indung atawa teu boga bapa yatim ngaranna. Rampak beuteungna budak yatim. Bisi beuteung kasarna kosong tina dahareun pangmikirkeun eueuh di sorangan patehkeun keur ka batur. Sebelum dina zaman merdeka mah eueuh yatim nu lapar. Dangukeun beuteung yatim beuteung alusna bisi hatena goreng kayakinan ka Allah lempengkeun keimananana. Alus isi hatena mah dangukeun sirahna bisi kosong tina ilmu pangaweruh. Pikir kumaha ngeusian ilmu ka jelema nu teu bisa meuli ilmu ku duitna. Yatim ngaranna. Yatim nu mana? Damak robah nu deukeut teh ka anjeunna lana. Tong mikir yatim mah aya di Surabaya jeung di Malaysia, yatim mah aya di Cimindi. Deukeut naonna? Deukeut dibagi dua, aya deukeut hierarkis, aya deukeut biologis. Yatim nu deukeut biologis, yatim anak lanceuk, yatim anak adik, yatim anak tua, deukeut hubungan getih. Pek eta perhatikeun. Kakara di mana geus beres eta nu deukeut hierarkis. Pak RT deukeut jeung Pak RW. Pak RW, Pak RK pupus ulah ngaririwaan, anakna tanggung jawab RT. RT maot tong teueung, anakna tanggung jawab RK. RK maot tong teueung, anakna tanggung jawab lurah. Palurah pupus tong hariwang, tanggung jawab pacamat. Jeung saterusna. Widian simkuring rek ngabuktikeun ieu hal ku hiji kasus. Pernah gini hiji kejadian Kangjeng Nabi rek ngalaksanakeun salat Id. Kurang jelas simkuring ting Idul Adha ting Idul Fitri. Ngan Kangjeng Nabi bade netepan di lapang, Kangjeng Nabi ngagibeg. Digedengeun Nabi keur angkat aya nu insret-insretan budak leutik keur ceurik bangun sedit. Ku Nabi ditaros Nabi teu ninga eta anak saha. Budak eta teu apal eta nu ngaliwat teh marukan lin Rasul da ka Nabi teh nyaho ngaran wungkul cacak salumur ge da teu saeutik cara ayeuna eta jeung ka masjid sakitu antal ka masjid teh da loba nu nyaho jerona masjid teh di Bandung mah ari di Cimindi mah ti baheula
Ku Nabi ditanya cek Nabi namanya make cerik. Nanti nyaho itu poe lebaran usum bunga. Budak ngajawab da teu nyaho Nabi teh. Nu mata kuring cerik lantaran nyaho itu poe lebaran. Nama ke disambut ku Cimasa, lain maneh campur tujung batur di tengah keur lapang di tengah, lapang keur takbir. Budak ngajawab da lain kuring ngomong deket jeung batur ngan batur ngomong di deketan ku kuring. Kuring mah alat keur ngabungahkeun diri jual tinggal nyerotan Cimata kesedih. Nama keur maneh make mung di deketan ku maneh. Tinggal ieu salirapan batur memakai baju weuteuh bari pinuh dina kantongna ku duit kuring memakai baju kulit asli. Nabi terus nanya tah yang nyaho latar belakang. Cek Nabi, nah tuh maneh betul menta ka indung bapa maneh. Mun aya mah bapana kakara Nabi ngagipeg. Ulu ieu teh yatim teh ya. Cek Nabi. Nah ka mana ari bapa maneh? Nu mawi parantos maot abdi teh apa rupana? Iraha maotna bapa maneh. Numutkeun wartos pun biang maupun bapa teh tentarana Kangjeng Nabi maot dina pangperangan. Ngalikan Nabi nyatrakeun ki Joca, ieu teh incu buah aing bapana mah keur ongkang-ongkang dina rahmatna Allah sebagai syuhada anu asup ka sawarga moal dipariksa, sedengkeun anakna di alam dunya boro-boro kudu bunga sapopoe poe lebaran ge ukur nyerotan Cimata ya Robbana cek Nabi dina manahna. Moal teu kitu. Nabi nanya deui, "Na bapa maneh nu pae teh ninggalkeun rezeki seueur pisan. Nah atuh teu dijual sore mah ngarah maneh teu sedih poe ieu." Nu mawi nu aya mah Kanjeng catatanana unggul. Rezekina mah parantos seet diical ku bapa nu ayeuna. Ti harita pas namanya bapa nu ngewa ka bapa tere teh kawasna. Padahal dina Islam mah teu bapa tere teh inung tere duanana ge wajib dihormat sarua bapa. Ngan pedah ari bapa atawa inung tere nu meakeun barang yatim mah termasuk batur kabeh ge disebutna pangarong agama eta teh. Kakara ku Nabi dituntun ka bumi, kagarwa Nabi ku anjeun mandian ieu budak pakekeun baju nu kami, eusikeun duit kana pesatna, geus didangdanan budak didiukeun. Nabi terus dialog deui nanya deui, cek Nabi, kami dek nanya ka maneh kira-kira maneh bakal ngarasa bungah mun pangeran mere deui bapa ka maneh poe ieu. Nah bakal Gusti masihan ka jisim abdi, lain bakal geus. Saha jalmina jeung di mana ayana? Aya di hareupeun maneh. Atuh gambaran teh saha jenengan teh? Kami teh ngaranna Muhammad jabatanna Nabi, tugasna utusan Allah Subhanahu wa taala. Segeluk budak ceurik, ya Rasulullah, agung pangampura jisim abdi ngawaror lancang, abdi teh terang jenengan teh terang rupi. Kumaha cek Nabi? Bener kami teh utusan Allah boro-boro batur anak kami ge jeung pamajikan nyebut ka kami teh Rasulullah. Tapi leuwih ngeunah hate kami mun ku maneh disebut bapa bae. Sabab ti poe ieu maneh diangkat amat ku kami. Pangangankeun ka ku perorang kalimu anu pahlawan nu mana dina zaman kiwari sabada Nabi nu wani ngaku anak angkatna ka jelema anu leutik dina zaman kiwari. Bari diumumkeun ka balaria. Nu kitu ngaranna geus bisa merangan hawa nafsu. Anu benerna eta teh tina agama, anu kaliruna mah tina kakaliruan sim kuring sorangan. Muga-muga Allah ngahampura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.